Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Assalatu wassalam ala rasulillahi sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa afdalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah taqriran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faya ibadallah usini wa iyyakum bitaqwallah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ay kama qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. La ya sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, para sepuh anu sami rawuh anu kusimkuring pika hormat, para alim ulama anu mulia, para guru anu luhur ku ilmu, para kiai anu jadi penguat ieu negeri, para ulama anu jadi penguat ieu negara. Hilap oge ka Bapak RT kalih Bapak RW anu selalu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, Bapak DKM setempat, ibu-ibu nu ku Allah dipikarindu. Amin atuh Ibu. Siga ngaharulang keneh teh. Ibu-ibu nu acan tuang. Ibu-ibu nu ku Allah dipikarindu, bapak-bapak nu ku Allah dipika cinta. Oge pemuda-pemudi anu aya di luar ieu teh sok dilebet ya tiasa nampungkeun. Mangga Bu, dilebet Bu. Bilih nunutan tiguling ka handap. Jajaka wanoja ti ieu tempat Masjid At-Taqwa. Masjid At-Taqwa. Mudah-mudahan sadaya jamaah di dia bertakwa ka Allah Subhanahu wa taala. Atuh langkung dipaeun urang ngadoa ka Allah mugia urang sadaya disehatkeun, dipasihan barokah sareng dipasihan dikucur-kocorkeun rahmat ya Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabil Mustafa nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
وإلى جميع مشايخنا وشيخاتنا والعلماء الراشدين وأساتذتنا وسادتنا وخصوصنا الشيخ أبو لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى روحي أبينا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا ومشايخنا وشيخاتنا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله. Allahumma balikna fi Rajab wa Sya'ban. Puji anu jadi mimiti ieu ngaji urang sanggakeun ka Allah Rabbul Izzati. Allah anu maha suci, Allah anu nyiptakeun langit sareng bumi. Allah anu nyiptakeun laki-laki sareng istri. Oge Allah anu nyiptakeun aki-aki sareng nini-nini. Aya nini-nini. Maijah aya maijah. Ayatnya alhamdulillah. Puja anu jadi pembuka ieu acara urang sanggakeun ka Allah Azza wa Jalla. Allah anu maha perkasa, Allah anu maha bijaksana, Allah anu nyiptakeun langit sareng bumi, Allah anu nyiptakeun surga kalih neraka. Surga kanggo jalmi anu bertakwa, neraka kanggo jalmi anu dorak, tukang cubak cab kabok, tunggal teung, tujang taj, tujah tej. Allah subhanahu wa ta'ala anu nyiptakeun urang sadayana makhluk ti luhur saosa pramut ti handap saibas dampal. Allah nyiptakeun manusia kalayan sampurna. Leres bo? Gaduh soca, gaduh cepil, gaduh panangan, gaduh sampean anu kadituna atuh gaduh hate. Maka syukur terhatur ka Allah anu maha ghafur sabab nikmatna anu selalu terkucur moal tiasa ku urang diukur. Nikmat ti Allah terus terkucur moal tiasa ku urang diukur bu. Moal tiasa ku urang diukur. Nikmat anu luar biasa hebat, bahkan di negeri Batur mah salat pun digempur, dilempar gas air mata 25.000 ieu syuhada korban jiwa. Maka orang doakeun saudara-saudara orang sadaya mudah-mudahan ku Allah diampuni dosana sareng ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Mari kita orang syukur ka Allah tina mana nikmat Allah anu luar biasa hebat orang kempel di dia. Tiasa kempel di dia di nararaga orang memperingati Isra wal Mi'raj Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Timiti orang lebat Rajab terus antos Rajab aya sasi Sya'ban di mana atas rengsena sasi Sya'ban diikuti ku sasi Ramadan. Santosna Ramadan nembe di dunia aya Idul Fitri aya dina sasi Syawal. Alhamdulillah. Maka ya waktos teka raos leres bu. Menit anu paciwit-ciwit, waktu anu pauntuy-untuy, poe anu pa geye-geye leres. Teka raos ieu tahun sapertos sasasi sapertos saminggon, saminggon sapertos sahari sapertos sajam saur Nabi disebutkan seperti kedipan mata teka raos. Kamari orang di 2023 ayeuna orang tos lebet di 2024. Kamari orang ngalaksanakeun Ramadan sareng Idul Fitri Idul Adha ayeuna orang tos bade lebet dina sasi Masya Allah. Iya maka Imam Asy-Syafi'i nyebatkan dina qaulna al waktu kasayfi illam taqta'hu qata'aka. Waktu ibarat pedang, di mana orang teu bisa ngagunakeun eta waktu maka pedang ieu bakal nebas urang. Leres apa leres? Maka orang gunakan waktu ku amal anu sol, ku amal anu ku amal anu de diantawisna naon, diantawisna orang kempel di masjid sabab saur Nabi man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a. Sing sajalma anu kaluar nuntut ilmu maka dia berada di jalan Allah sampai uih kembali. Alhamdulillah rabbil
alamin. Masya Allah, hebatna ciptaan Allah. Laras bu, langit bumi jantan saksi, orang diciptakan ku Allah dina hal anu sepele anu saeutik bahkan disebutkan hina almani teh hina. Tapi orang dimuliakan ku Allah, walaqad karramna bani Adam. Diangkat derajat ku Allah, dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala, maka manusia kudu sadar bahwa orang mulia di hadapan Allah Subhanahu. Saking mulia anak manusia, makhluk Allah, jin, makhluk gaib disuruh sujud, malaikat disuruh sujud eta ka Adam. Wa id qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa saur Allah Subhanahu wa taala malaikat seluruhna sujud, kabehna sujud kecuali si hiji teh saha? Si iblis. Tong ningali ka dieu atuh iblisnya aja. Emang aku mirip iblis. Hiji nu embung sujud saha iblisna? Aba wastakbara, sabab iblis aba enggan sombong bin angkuh, betul? Sehingga lamun aya jalma nu angkuh eta ngaranna alhamdulillah. Mobilna bertingkat, rumahna bertingkat, mobilna mengkilat, istrina empit pengurus. Empat. Tapi lamun sombong angkuh nol nilaina, maka kusyukuran teh tasyakur aya opat supaya takabur. Hiji tadzakur zikir, dua tafakur berpikir, tilu tadabur menghayati, opat tasyakur maka bakal ngaluluhkeun anu namina takabur. Hiji naon cenah ce? Dikubur tadzakur. Sok sareng hiji tadzakur, dua tafakur. Belah ditu mah aya takapur cenah. Baletot tafakur, tilu tadabbur, opat hiji, dua, tilu, opat, lima, nepak bujur cenah. Makana salawat miwassalam kajunjungan orang sedaya nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul anu mulia, suri tauladan, pemimpin nu bijaksana, candika agung Kanjeng Nabi Muhammad diutus sallallahu alaihi wasallam, diutus ku Allah, dicinta ku Allah, dipikanyah ku Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Tuangan atas ayat hadir maka mangga dibukaan. Ngace, alhamdulillah. Sambil santai lah banyak. Terus bu, bisa kamari mah abdi di Cianjur. Ningali kana Google Map pangorsa. Kamana ka Giri Jaya? Ka kiri, diarahkan ka kiri. Belesek teh nyasar bu. Eta jalan sempit Pak. Jalan sempit nanjak batu hungkul. Mundur sesah naik oge ripuh. Ayeuna ka Allah, ya Allah, ya gampangkeun darek dakwah lain rek nanaon deui. Kaluhur we. Ayeuna tiasa maju eta hebatna Allah ya Allah. Pasrah ka Allah, ya Allah ya Robbana ieu teh lain rek nanaon rek dakwah. Naik kaluhur masalah susah bletuk-bletuk batu. Supir mah tos mopo dipayun nyerah. Ustaz cenah ieu teh nepi moal, nepi ka mana? Ka akhirat. Dabu aduh gigir jurang ieu kebon naik ka luhur mundur sesah kawas sungai anu saat batu unggul naik ka luhur di luhur alhamdulillah tak pas di luhur aya lahan anu ageng bade ka curug tilu geuning pangarsa aya nu uning ka curug tilu. Wah luar biasa. Ditelepon ka ditu, Ustaz di mana? Dia dipotokeun seuk kitu teh. Ustaz eta mah tempat Moro Bagong cenah. Iya Gusti Cianjur Gusti ya Allah. Mun aya nu ngundang deui hoream moal sakali deui ya. Tapi ya itu perjuangan parsanya. Jadi salawat miwassalam kajunjungan orang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad. Salah satu anu janten kemuliaan Islam nyaeta kagungan Nabi Muhammad anu mana dua perkara. Naon? Hiji aya peristiwa Isra Mi'raj teu aya Nabi nu sanes mah. Isra Mi'raj ngan kagungan Nabi Muhammad unggul. Anu kadua Nabi Muhammad disebutkan dina Al-Qur'an
laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Telah ada dalam diri Rasul uswatun hasanah, disebut dengan kanjeng Nabi Muhammad uswatun hasanah, contoh anu mulia. Sanes kanggo urang hungkul, bahkan kanggo Nabi, kanggo zaman sebelumna oge. Eta luar biasa na hikmah atanapi kemuliaan Islam. Alhamdulillah. Nangga sadaya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Cek satu. Kita sami persen. Halo satu. Oh iya ageng. Rada ieu nya ageng. Jelasan kanggo ieu nya. Aku ping alhamdulillah. Baik, insyaallah orang lebat dina materi pengen moal dipanjang-panjang. Bade sabaraha jam Ibu? 3 jam atau nepi 5 jam itu? Teu langkung 10 jam nya. Nah. Ari ngaos mah biasana ge sajam. Lamun langkung ti sajam biasana ararat harareud dan tararun bayeung gararet. Can kena naon di tukang kesekian eta. Tapi insyaallah di dieu mah ahli pangaosan sadayana. Alhamdulillah. Hadirin kaum muslimin jamaah anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sadaya makhluk anu aya di alam semesta utek tongo walang taga timimiti makhluk nu ageng dugi ka makhluk nu alit, alhamdulillah cai aya deui tilu. Emang toren abdi teh. Sajam 2 jam 3 jam. Aduh. Ke hiji deui susu. Jadi poho deui ieu materi. Sadaya makhluk anu aya di alam semesta utek tongo walang taga timimiti makhluk nu alit dugi ka makhluk nu ageng leres. Naon nu pangalitna makhluk Bu? Tongo, katingali nu sok kagegelan ku tongo. Sadaya hoyong bahagia, betul? Aca hoyong bahagia, Bapak hoyong bahagia, Tawis hoyong bahagia, urang dina sapopoe ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Bahkan doa anu sok urang didoakeun eta oge didoakeun ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Naon doana? Aya dina Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Rabbana pasikeun ka abdi sadaya di dunia anu sae di akhirat anu sae wa qina adzabannar sareng singkirkeun abdi sadaya tina neraka ya Rahman ya Rahim. Amin ya rabbal. Ya Rabb, di dunia pasian anu sae hoyong bumi anu sae ceuk. Motor anu sae hoyong Pak. Bening ayeuna merek motor teh macam-macam nyebunya. Aya merek motor teh merekna NMAX. Aya naon deui? Aerox. Aya deui nu hiji mah rada aneh motor teh merekna Beat cenah Bu. Tulisanana naon atuh? Ari Beat mah BIT, ari eta tulisanana naon? Jadi dibacana Beat. Makana naik motor teh mah kudu Beat heula. Syahadat heula. Ya. Ya Allah ya Karim tuh. Maka Allah Subhanahu wa taala dina zaman ayeuna zaman anu luar biasa modern. Hoyong bahagia orang, betul? Bahagia, pejabat hoyong bahagia, polisi hoyong bahagia, ibu-ibu nu kempel di dia hoyong bahagia, bapak-bapak oge hoyong bahagia. Maka ta doa anu dipanjatkeun ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka umat Bu, punten nalika bade angkat damel oge uih damel doakeun eta Rabbana fid dunya wa fil wa qina adzaban. Nah, murang kali ge apal cu nya leres.
Tapi di tengah orang hoyong bahagia iya punten cek. Ayeuna teh zaman 3R. Zaman naon cek? 3R teh naon? 3R teh rungsing, rungkad, ripuh. Jeung rudat di tambahan we. Rodat, rungsing, rungkad. Naon rudatna cek? Barudak zaman ayeuna ditanya, "Jang sabar rukun Islam." Naon jawabanna? Kamu nanya. Betul tak? Eta barudak tuh. Kamu bertanya-tanya tuh. Ya, Jang. Ya Allah. Geus maot di akhirat ditaros ku malaikat. Man rabbuka? Kamu nanya tuh ke malaikat. Ya Allah ya Karim. Zaman rudat. Rungsing, rungkat, rudat. Sering kene buka HP apa Al-Qur'an? Wih, tarik kan. Mana tadi nu maca Al-Qur'an? Nah. Sekali deui. Sering kene buka HP atau Al-Qur'an? Saking cintana kana HP, punten gugah bobo ge nu pertama dibuka naon? Mata tuh Ibu. Ini HP. Nya kieu nya. Allah Karim, pantesan teu maju-maju. Subuh-subuh main HP, isuk-isuk nyoo. HP berang oge nyoo. Sore oge muka. Beting-beting nyoo. Ngajina dina wiridna muka. Maotna nyepeng. Maot. Tuh makana ulah HP wae, ulah HP wae. Nah, terus. Ya Allah ya Karim. Bahkan punten pangarsa, saur pun guru. Ieu tentara Dajjal. Ari HP teh ngaranna tentara Dajjal, Bu. Jadi Dajjal teh gitu sebar. Mana tentarana? Si HP teh ya baheula mah namina maksiat teh hese, bahkan kudu ngaluarkeun modal heula ka ditu ka dieu. Ayeuna mah maksiat bisa disakuan leres. Di mana ieu barudak atawa urang geus ngadownload aplikasi-aplikasi. Komo ayeuna geuning game. Leres. Aya game naon wae? FF cenah naon deui? PUBG, ML. Sok lamun geus kana game dibuka eta teh cukup sajam 2 jam, Pak. Kadangkala 4 jam ngaduk-duk dina HP. Masyaallah tuh. Eta tentara Dajjal. Makana sifat Dajjal teh kumaha? Sakali ningali moal bisa naon? Moal bisa nyingkahan, moal bisa ngajauhan. Tuh, maka kudu hati-hati leres. Mulai ti ayeuna kedah hati-hati, ulah ngoprek wae hap. Ustaz cenah ulah ka suudon, naon suudonna? Bisa jadi Al-Qur'anna aya dina hap. Nyangan rek maca Al-Qur'an dina HP aya WA, terjadi maca Al-Qur'anna tuh. Leres. So, kana HP 2 jam kuat henteu? Ari kana Al-Qur'an sabaraha menit? Wah, Yasinan oge batur maca ieu kieu. Yasin wal Qur'an. Komo nu digigir di pojok ke bari nyang hunyar kieu nya. Ripuh. Laras. HP wa punten, ieu pun guru ngawanti-wanti sebarkeun. Abdi di mana-mana nyebarkeun, Pak. HP ieu kudu dijaga sabab naon? Ieu gampil pisan dimasuki Bu pengaruh-pengaruhna dina HP. Sok sakali klik kan cuman klik unggul jempolnya. Ayeuna kan zaman modern, zaman toel, zaman naon cek? Hoyong baju tinggal toel, hoyong sepatu tinggal, hoyong budak tinggal nya toel heula bapana. COD tuh. Tiap poe teh aya we paket tuh kan. Rek balanja ayeuna ka pasar toel HP gurunyung eta Gojek Gokar leres. Masyaallah zaman modern ayeuna mah. Aya pertarosan. Ustaz, ayeuna teh ongko zaman modern, kamari abdi ka basa ka Cianjur eta pangarsa. Eta lebet ka sawah, di sawah mobil motor harade. Bumi agreng ieu naon bebelesekan ka sawah gitu, ka kampung, ka hutan tapi motor mobil imah harade tos modern. Kapungkur mah bujeng-bujengnya. Kaserau kagalang ge susah, ayeuna motor tos kagalang. Aya geuning seli ayeuna mah. Naon seli teh, Bu? Sepeda listrik. Nya sepeda listrik. Oh, aya nu kana sepeda listrik, ibu-ibu kakarek nyobaan kana sepeda, digas satarikna ngaceleng atuh. Anerokna nutupan wajahna. Mana sepeda geus ka ditu. Tuh. Zaman modern canggih.
Bahkan saking canggihna ayeuna, Bu. Ya nyambung ke sareng peristiwa Isra Mi'raj kitu nya. Nyambung. Tah saking canggihna ayeuna, aya mobil anu teu aya supiran. Jadi pesan mobil, pesan taksi, gurunya mobilna aya, tapi eueuh supiran. Eta lamun datang ka Tasik, ya jurig di mana cenah gituan? Mobil teh supiran, Ceu. Cemumun misalkan numpak mobil siun, mana supirna ieu? Tuh, ngalewat gitu. Tapi aman eta teknologi Tapi aya nu naros, Ustad, nah ayeuna teknologi semakin canggih, tapi seueur jalmi anu depresi, anu stres, anu beki jauh tina Islam. Dina teknologi ilmu gampang Pak, pabalatak ayeuna mah. Baheula mah susah. Abdi gaduh kitab tah ya. Kifayatul Atqiya, kitab namina teh tafsir. Tadina HP tos aya ayeuna mah 25 tafsir. Bade tafsir naon we tos hadir tos aya. Buka ayatna misalkan kaf ya ain sad. Surat naon, Ceu? Maryam. Oh, masyaallah pintar. Surat aya Ibu Maryam. Ibu Nok aya. Bu Mimin aya. Maisarah. Moisirah. Nah, Maisarah Ibu Maisarah. Almarhum. Sing diapunten dosana nya. Ari oce iraha atuh almarhum. Cing gampil maot nanya. Husnul leres. Maka rajin ngaos nya leres. Dari nuju tiis-tiis kieu mah nya enakna udud bari ngobrol. Manya udud bari ngopi mah atuh baseuh. Arane wae. Cek. Ulah kana HP wa. Urang kali barudak we, ulah kana HP wa. Tisuk cedur isa jedar HP deui. Ya Allah ya kan. Ari ibu-ibu mah teu da di dinya aya informasi ayeuna nya. Leres ningali harga jengkol sabaraha di deteksi di dinya. Cengek sabaraha, peutuh sabaraha aya. Leres. Cimol aya di dinya. Oh ya Allah, murang kali mah sok naon ayeuna? Paling kana game nya. Ayeuna ningal teh murang kali anu calik buka buku aya teu? Moal. Aya buka buku teh aya Pak. Maka abdi di ditu boleh di dia dipraktekkeun. Abdi di Gunung Rai pangarsa diterapkeun namina garam teh gerakan anak rajin membaca. Alhamdulillah tiap sasi aya buku di stok di Jakarta. Buku nage nu sarae isina komik, murang kali wajib saminggu 2 kali mah maca buku. Tuh. Jadi alhamdulillah resep kana HP dipersempit. Ku abdi ka murang kali wayahna ka ibu-ibuna HP ulah dicontohan. Jadi di bumi uwe ka bumi da ayeuna teu budak kumarek teu kana HP da orang tua nage kana HP. Cek ibu kamurang kali ade gerasare aya ningali mama ari mama kana HP wae. Can teunuh leres. Mukan aya si Oce kajadian eta mah Oce ningali kana HP bari kieu. Bari tuluh murag HP-na jeluk ka dieu bencenur. Aya nu kitu. Ka WC di bawah HP-na. Heuai tuluh nyeplos kana WC eta HP-na. Aya nu kitu aya. Meureun Oce di dieu. Ulah kana HP wa. Ya Allah ya Karim. Alhamdulillah. Sebab naon punten? Ieu rahasia. Aya 3F anu diserang ku Yahudi Nasrani. Naon 3F eta? Food, fashion, fun. Food teh naon? Kadaharan tuangeun. Nya. Tuh tuangeun kieu makan alami, betul. Ayeuna dihajar tuangeun ku ti ditu. Aya hamburger teh naon deui? Hotdog aya naon deui? Anu karari tu nu arane. Siap saji, kanya sanes tidak boleh, tapi orang kudu ningali betul-betul didinya halal haramna. Terus kumaha ka dituna kana musim seurnya nih naon? Musim segala macam lah nya. Tuh nu kadua fashion, naon fashion teh? Pakaian baju, leres. Pakaian baju kabarat-baratan, nu katilu food fashion fun. Naon fun teh? Hiburan. Tah ti nu katilu ieu nu luar biasa urang kudu kedah diparhatos keun hiburan kamurang kal. Hiburan urang makan kapungkur mah naon geuning? Baca Al-Qur'an, sholawatan, betul? Daina urang kali apal keneh lagu TikTok kan daripada lagu sholawatan mah bedo teu? Cing ibu ge kitu dites heula. Ajojing. Pangtarikna tuh, panggur. Apa? Cing ieu surat naon ya? Innal munafiqina yukhadi'una Allah
Duka cenah surat duka. Lobet HP-na. Sandica. Betul apa betul? Bias teu apal susuratan oge asa rajin membaca Al-Qur'an. Siap berdak baca Al-Qur'an siap? Iya, kade. Sabab naon? Sabab engke anu dipakalit sana ke akhirat, HP ditinggalkeun, mobil ditinggalkeun, jabatan pangkat ditinggalkeun moal. Naon dicana ke akhirat? Amalan selama orang di dunia. Betul? Pangaosan ieu dicatat ku Allah sing sajal anu ngariung dina pangaosan niat lillahi taala sareng niat thalabul ilmi maka ku Allah dicatat sebagai jihad fisabilillah. Bahkan pahala nage sebesar pahala haji dan umroh. Aya nu tacan ka haji aya? Mudah-mudahan tiasa angkat ka ditu minimal umroh. Tapi lamun teu tiasa ka ditu Pak, tos dicatat ku Allah. Kumpul di masjid, pangaosan, niat ikhlas thalabul ilmi, pahalana sebesar pahala haji sareng teu bager kumaha atuh Islam mah. Ieu nya teu bager kumaha Islam mah. Alhamdulillahirabbil alamin. Laras. Tah seueur jalmi anu stres ayeuna teh sabab naon teu paham kana identitas dirina. Naon identitas dirina? Aslama yuslimu islaman, urang teh Islam, hamba Allah anu menyembah ka Allah, sehingga ucapan afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha sok sadaya sekali deui la ilaha hujamkeun kana mana kepretan ieu hate ku zikir la ilaha illallah sabab naon Pak punten ari gering teh aya 3 ari sehat teh aya 3 kudu 3 ieu sehat naon hiji sehat fisik 2 sehat pesak 3 sehat pasek hiji sehat 2 sehat 3 sehat aya jalma anu sehat fisik pesakna teu sehat lieur teu lieur sehat ujian jagual waringkas larina rajin tapi pesakna ipis lieur teu lieur balik ka imah teh gurudak mikiran deui hutang sabab ipis berarti sehat naon gering sehat pesak gering sehat fisik gering pesak anu kadua fisikna gering pesakna sehat fisikna gering riet oge teu riet bonghar gitunya bro di juru bro di pantau ngalaya di tengah imah eta duitna luar biasa bahkan dina ranjang teh sirikna eta duit tungkul Pak tapi fisikna teu sehat mus ka dokter mus dicek sehingga artosna teh seep ku di pareos ka dokter riet nu kitu riet da tapi nu katilu anu bahaya di mana orang fisikna sehat pesakna sehat pasekna teu sehat. Naon pasek teh anu tengah. Naon anu tengah teh? Ieu pasek. Hate. Iman anu aya dina dada ieu pasek kanggo urang Pak. Oh, lamun geus leupas coplok ieu iman bahaya. Manusia bisa melakukan berbagai macam hal. Mabok, ungklek, Leres. Kemarin ada kejadian ini, Pak Abdi menangani kasus pengarsa punten. Abdi oge ngabuka terapi klinik 2020 tilu 400 pasien nu Abdi ditangani 85% ti pasien teh pengarsa ieu permasalahan tentang masalah mental depresi stres. Punten ayeuna Tasikmalaya darurat anu namina judi online. Aya nu punten pisan punten. Aya nu kecanduan judi dugi ka hutangna 3 miliar Bu. Urang mah 300.000 ge hutang geus pusing kan nya. Ieu 3 miliar. Tuh, makana ieu aya rumusna urang ayeuna dibahas di wengi ieu insyaallah kumaha syaratna bahagia. Hayang bahagia hayang. Mangga urang sholawatan heula. Salatullah salamullah ala toha Allah salamullah ala yasin habibillah sekali deui salatullah salamun Allah
lillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asran. Sing sajalma anu bersolawat ka kaula sakali, maka Allah bersolawat untuknya 1000 kali, 10 kali. Aksiru min sholati alayya, perbanyak bersolawat kepadaku malam Jumat sareng dina dinten Jumat. Sing sajalma anu ngalakukeun eta, maka luar biasa Bu, kuntu syahidan wa syafi'an. Kaula bakal janten saksi, bakal masihan syafaat kanjeuna. Tuh eta keutamaan sholawat. Alhamdulillahirabbil alamin. Lanjut. Jauh-jauh sebelum hari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi ngadugikeun syarat bahagia. Kan orang hoyong bahagia, betul? Tanda bahagia teh di antawisna naon? Tersenyum. Mangga tuh senyum heula tuh. Garila senyum. Tersenyum. Senyum bahagia, betul? Naon doana dina Al-Qur'an, ya, doa Nabi Musa. Kumaha doa Nabi Musa? Saur Allah Subhanahu wa taala teh kieu. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Musa, sok anjeun datangan tu Fir'aun. Saestuna Fir'aun teh malampaui batas. Kumaha saur Nabi Musa? Qala rabbi shrahli wa yassirli wahlul 'uqdatam yafqahu. Wonten Rabbi shrahli sadri anu disebutkan di awalnya eta, ya Allah lapangkeun hate abdi. Nah, anu disebut di awal lapangkeun hate. Jadi rumusna Bu, baru nu kadua wa yassirli amri, lancarkeun ngebangkeun urusan abdi. Jadi rumusna nyaeta kahiji tina doa Nabi Musa teh nyaeta urang heula hate heula kudu bahagia tadi paseukna teh. Tekenging waka kieu, ya Allah urusan abdi rengse baru abdi bahagia tenang. Moal bisa. Tapi dina doana ge urang heula bahagia, hate tenang nyantel ka Allah, maka urusan insyaallah beres. Beres. Kumaha saur abdi gadupun guru ahli anjeunna ahli zikir. Saur anjeunna kieu, ari hirup urang mah ibarat cai dina gelas. Ibu, cai dina pami urang nyuhunkeun eut ka murang kalih pangnyandakeun cai atanapi pangnyandakeun gelas. Tuh. Jang pangnyandakeun caina hungkul atanapi sareng gelasna. Sareng gelasna. Tapi lamun urang marentah, jang pangnyandakeun gelasna hungkul atanapi jeung caina. Gelasna hungkul. Maka cai ibarat akhirat, gelas ibarat dunia, Bu. Saurpun guru. Jadi lamun urang nyuhunkeun ka Allah, anu pertama disuhunkeun ka Allah nyaeta caina heula. Maka ku Allah dibarengan sareng wadahna. Luar biasa. Dibarengan sareng naon? Jang panyandakeun cai sareng wadahna. Moal mungkin jang panyandakeun cai di wadahan kana ieu mangga tah banjurkeun. Oh, kualat atau nu kitu mah nya. Aya nu kitu ce aya nu kitu? Henteu aya. Paling kan di luhur meureun. Ente gitu ente. Tapi nalika urang nyuhunkeun gelas, pangnyandakeun gelasna hungkul, sabab naon? Bisi jadi gelasna jang naon gitu nya. Tuh. Makana nu ku urang diutamikeun, hate urang dibersihan. Lamun hate urang bersih, maka sagala bakal bersih. Engke insyaallah urang kabahas. Naon atuh syarat bahagia teh? Syarat bahagia ayat 3 moal seueur-seueur ayat 3. Ya, ayat 3. Nu kahiji saur Nabi lamun urang hayang bahagia, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah dimanapun engkau berada. Jadi syarat nu kahiji lamun orang hayang bahagia nyaeta orang kudu bertakwa. Kudu naon ca? Cari takwa teh naon? Bulan? Urang sederhanakeun we ce. Pak urang sederhanakeun. Ari takwa teh upami secara panjang nama imtisalu awamirillahi wa jinabu nawahi. Ngalaksanakeun perintah Allah, ngajauhi larangan.
tapi beh dituna tina hasil eta takwa teh Bu punten sabab urang ngalaksanakeun perintah Allah ngajauhan larangan Allah takwa teh urang dimaknaan sederhananya eta hati-hati. Naon cenah Bu? Hati-hati. Sehingga sahur Nabi ittaqillah haitsu ma kunta bertakwa dimanapun berada hartosna urang kudu hati-hati di mana bae. Di bumi kudu hati-hati, di pasar kudu hati-hati, di pasir kudu hati-hati, di kamar oge kudu hati-hati. Nabi Muhammad saking hati-hatina ka bojona manggil oge dengan panggilan yang merdu yang mesra sabab hati-hati. Nabi Muhammad mace manggil ka istrina ge ya Humaira, wahai perempuan yang cantik jelita kemerah-merahan pipinya. Sok dipanggil gitu tara ce. Tara da kokolo tenungkul meureunnya. Makana dibedak ce, dibedak. Daya bedak tikung we terapkeun. Leres. Eta Nabi Muhammad manggil bojona, maka mulai ti ayeuna kedah hati-hati. Atuh bojona ge istri-istri Nabi manggil ka Nabi Muhammad ku panggilan anu luar biasa sopan santun. Nya ieu mah urang mah kumaha nya gerebek nya manggil ngaran. Yanto ka dieu Yanto. Aya Pak Yanto aya? Ulan? Mudah-mudahan teh aya. Tuh, nyennya Pak. Segana nuju ka Mekah urangnya. Yo umrah. Bu, manggil suami hati-hati. Atuh salaki ka pamajikan suami ka bojona kudu hati-hati. Bojo ka suamina kudu hati-hati. Murang kali kanu jadi orang tua kedah hati-hati. Da ayeuna mah zamana kitu atuh. Sabab naon Bu? Punten. Negara hayang aman, negara hayang perkasa maju kudu hati-hati. Pemimpin hati-hati, rakyatna hati, keluarga hati, barudak hati. Oh, kedah hati-hati ya Allah ya Karim. Ayeuna akhlak teh Bu, degradasi moral. Turun moral, lungsur moral. Sabab naon tadi teh anu diaksesna anu dina HP. Nauzubillahi min. Bu, halo Ibu. Jadi rumus nu kaya ieu pamihayong bahagia kudu hati. Para nabi hati-hati nalika nabi uih ka bumi Bu, dibuka pintu lomari teu aya tuangeun, dibuka meja teu aya tuangeun. Sayyidah Aisyah ngalangkung kumaha saur Nabi, ya Aisyah, hari ini saya sedang saum. Hati-hati na Kangjeng Nabi. Hari orang mah ayeuna kumaha? Eueuh dahareun atuh mamah mah kitu masakan geus transfer. Cek mamah anak kumaha cek istrina. Lain pesen we kana GoFood, mah GoFood. Lain masak pesen kana GoFood. Laras. COD. No, gampang ayeuna mah. Ya Allah, zaman kapukur mah hati-hati. Maka mulai ti ayeuna cek kudu hati-hati ka suam. Peristiwa Isra wal Mi'raj iya hikmahna anu luar biasa. Nabi Muhammad hati-hati. Satacan Isra Mi'raj Nabi Muhammad ka Taif hijrah. Sabab di Mekah seueur fitnah. Istri ngantunkeun pamana ngantunkeun ka Taif. Di Taif sanes kenging pengikut. Dakwahna justru dihalang-halang. Dakwahna justru dilarang-larang, dijegal. Ayeuna seueur kanu kitu nya. Rek dakwah dijegal. Wah, dihalang-halang. Terus Nabi Muhammad gitu zaman baheula mah dihalang-halang ku pedang. Dihalang-halang lagi ku dibaledogan. Sehingga di Taif Bu, Nabi Muhammad dibaledog, berdarah, darahna netes ka taneuh Taif. Kumaha saur malaikat? Lungsur malaikat ka Kangjeng Nabi, "Ya Muhammad, angkat kedua tangan engkau berdoa ke Allah supaya eta Taif disiksa ku Allah, dihancurkan ku Allah." Kumaha saur Nabi Muhammad? Hati-hati pisan. Tong kitu malaikat, innahum qaumun la ya'lamun, eta orang Taif teh can arapal can nyaraho teh. Leres Bu? Urang kan tibalik lamun aya nu kitu, aya nu ngahina ka urang. Wah tuh ngadoa ka Allah cing dihancurkan. Oh bener. Bener saya teh. Bener. Coba kan amun geus saya benci dina hate mah ceu. Bujeng-bujeng ningali jalmi na ningali senal lagi keuheul kana senalna. Tah senal si enok. Bener cenok beler.
Ya. Tuh kan gitu mun geus aya keheul maka hati-hati. Tuh dina kifayatul atqiya disebutkeun aya 7 anggota badan nu kudu dijaga. Hiji nyaeta hifdzul ain, jaga mata. Teu kenging ningali anu anehan. Tuh, buka HP langsung ningali anu joget, ngiluan budak teh joget. Nah, ya Allah ya Karim. Ningali TV aya iklan, ningali nu kare itu Allah ya Karim. Tuh makana urang mah ningalina anu saesa. Punten nu urang ditingali nyaeta Al-Qur, kitab-kitab, buku-buku atanapi ningali pemandangan anu sae sehingga tadi nu opat. Emut keneh nu opat tadzakur. 2 3 4 tasyakur. Tuh, kan gitu. Ningali pemandangan tadzakur, masya Allah. Leres. Naik ke luhur tafakur, ya Allah hebat pisan ciptaan Allah. Leres. Itu kan ciptaan Allah mah hebat sempurna. Rambut manjangan tuh. Manjangan rambut. Bulu mata manjangan tuh. Bayangkan ku ece lamun bulu mata manjangan. So, kita hebatnya ciptaan Allah. Ece rek masak kikian heula. Italian heula ka tukang. Ya diuntun. Turun ke handap tina soca aya irung, bulu irung manjangan teu. Bayangkeun lamun bulu ieu pangambung manjangan 2 meter we sok handap. Kuku manjangan waos manjangan teu. Bayangkeun lamun waos manjangan. Kan? Hese tuang oge, jeduk deui ka dieu. Terus masa ceramah ge hese. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat sangu sapiring beaku kolot. Terhilap ka tukang elap oge ka tukang toge. Nah, itu ciptaan Allah mah hebat luar biasa, simetris, indah ciptaan Allah. Tapi punten Bu, supaya orang tadabur, ciptaan Allah hebat tapi orang diciptakan lemah. Naon tandana lemah? Sakur-sakur anu kaluar tina manusia eta gareuleuh. Naon ce? Tina mata keluar naon? Tuh, geuleuh teu? Hartisna ge kan cileuh kecil-kecil. Eta kecil, komo mun sabada kieu. Cenah kudang sare dicoel dihuapkeun. Mantap ya. Leres. Tina soca turun ka handap aya pangambung keluar naon tina pangambung? Geuleuh teu? Atuh tina irung ka handap kana bibir keluar naon? Jigong. Geuleuh. Naik ka luhur kana ceuli keluar naon? Rasana kumaha? Hasem cenah alhamdulillah. Geuleuh teu? Makana pertanyaanna naon nu kurang bisa disombongkeun? Teu aya. Tina liang ti hareup ti tukang kalotor gareuleuh sadayana tuh nya. Maka lamun sombong taroskeun tadi nu kaluar tina diri urang gareuleuh. Punten, aya hiji liang anu mana dikaluarkeun bisa endah, bisa geuleuh. Naon? Biwir mulut. Ku Allah dihaja diciptakan otak supaya naon? Supaya mikir sehingga nu kaluar indah. Tapi jalma anu kaluarna goreng berarti teu digunakeun otak. Nah, sebab otak teh dibagi 2 cenah ceu, hiji otak kanan, 2 otak kiri, anu tengah we otak-otak. Aya otak-otak aya. Tuh masya Allahnya ciptaan Allah subhanahu. Supaya naon? Supaya orang bertakwa. Hati. Cok, lamun orang hati-hati makan keluar oge naik motor pasti hati-hati. Pakai helm, bawa STNK, bawa segala rupa, make motor hati. Lamun teu hati-hati eta motor na saenakna wae aya nini keur moyang diserepet. Tuh nya, jang hati. Itu dadak naon kekebutan ge nya. Contoh bahasa abdi ka ieu Bu. Healing ke Pangandaran 3 mobil. Healing 3 mobil. Nuka hiji ngebut, nuka 2 rada ngebut, anu ka 3 abdi aya abdi. Rek naon atuh ngebut da sarua paling bedana ge 5 menit. Santai we atuh di jalan. Ku kebutan, ieu dugi 5 menit, abdi dugi santai, sok mending nu mana? Ku kebutan weng borolo utah. Nya lamun utahna duit, imah utahna ge anu di jero.
Namun utahna artos makan enak. Borolo artos 1 juta tuh. Hoyongnya santai we atuh, leres. Hati-hati. Jadi hiji anu kudu dijaga hati-hati naon soca, hati-hati. Ulah ningali anu aneh-aneh. Ayeuna seueur punten mohon maaf. Ayeuna seueur zaman musimna perpolitikan, musimna pemilu, masyaallah hati-hati. Kedah dijaga mata soca. Sabab naon? Seueur dirinya manipulasi. Betul? Sehingga orang tidak boleh tertipu, orang kedah cross check heula, mastikeun heula betul atau salahna. Dibahas di dia Pak, tingali anin nadri ilal muharram. Jadi ulah sampai orang ningali anu haram. Betul. Nu kadua, nu kedah dijaga teh naon cenah saur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hifdzul lisan. Nu kadua nu kedah dijaga teh nyaeta lisan. Halo. Ari manusia mah hidup teh jengkalan, Pak. Jalmi mah hidup nanti jengkalan. Tuh, sajengkal kaluhur. Urang jengkalan, Bu. Sajengkal, 2 jengkal, 3 jengkal, 4 jengkal. Jadi ngan 4 jengkal manusia mah. Tiluhur kahanap di jengkalan, aya pikiran di jengkal kahanap, aya mulut. Kualitas nuluhur ditentukan naon nu kaluar ti dieu. Sajengkalnya, tuh sajengkal. Tiluhur kahanap di jengkalan. Kualitas nuluhur naon nu kaluar ti dieu. Upami ieu na sae kaluar pasti. Upami ieu na goreng kaluar pasti. Upami ieu na suudon kaluar pasti. Suudon kan lamun tos suudon makan riweuh. Ningali canok henteu seuri suudon sombong sia si enok. Kempesan sia beuteungna tuh. Suud. Pami ieu na iri dengki ka batur ka dieu iri dengki. Batur meuli naon AC urang nu panas tirisna. Batur meser motor urang nu ngebulna tuh teh kenging. Leres. Sajengkal ti luhur kahanap aya lambai, tina lambai di jengkal kahanap aya dada, di balik dada aya hate. Di jengkal deui tina dada kahanap aya patuang. Tina patuangan di jengkal kahanap aya si eta nu ngaringkuk siga siga kuda. Leres. Maka 2 jengkal kaluhur, 2 jengkal kahanap ditentukan kunu tengah. Ditentukan kunu saur Nabi kan jelas. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Dina diri manusia aya segumpal daging. Lamun sae seluruh tubuhna. Lamun goreng seluruh tubuhna. Ala wahya alqalbu. Maka ieu nu kedah dikepretan teh. Ieu anu kedah dikepretan, ieu nu kedah dibersihkeun saacan nu lain-lainna. Upami ieu bersih, patuangan bersih tina haram-haram. Kahanap syahwat si eta si Ujang si Imin sareng sadayana di si Imin nih. Ieu bakal sae. Moal ka ditu ka dieu gitu nya. Abdi pan ningali punten Tasikmalaya di antara nu kadua darurat anu namina LGBT pangarsa. LGBT lalaki bogoh ka lalaki. Aya nu sumping ka abdi Bu seueur. Usaha cenah abdi hoyong di terapi, di ruqyah dibenerkeun kunaon anjeun? Abdi resep ka lalaki deui. Eta teh Bu sanes 1 2 tos 5.000 di Tasik teh Bu. Ka kabupaten seueur ngurang kali bahkan ti SMP tos terjangkit. Allahu Akbar. Miris Bu ayeuna teh ningali teh Bu. Allah. Ih ya Allah. Ngeri. Istri bogoh ka istri aya deui Bu. Teu makanan naon nu terjadi tadi? Teu hati-hati teh takwa. Tidak hati-hati. Lamun hati-hati mah aman. Pemuda hati-hati aman. Sok naik motor ge hati-hati atuh. Ayeuna akan non kenal potongnya dibobok teh geuning nya. Bom bledak hancur teh motorna. Naik Vespa anu dihanap teh geuning. Sagala aya dina Vespa teh. Lomari aya, WC aya. Ripuh eta. Allahu Akbar. Aya di dieu nu kitu aya. Ripuh. Nya. Hati-hati. Eta doh ya Allah. Pami di bumi hati-hati mah masyaallah. Oi. Sok kupingkeun lah. Nu luhur. Hati-hati. Oh, hati-hati hati-hati. Pangaosannya kedah hati-hati. Leres. Insyaallah. Lanjut.
Nah, ayeuna seueur nu kara itu Bu. Jadi Tasikmalaya tos darurat segala macam. Narkoba darurat. LGBT darurat. Nah, sareng sajabina. Maka lamun hati-hati nu kadua, hifdzul lisan, ieu dijaga lisan. Tuh, hati dijaga. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bu, zikir teh kudu aya 3. Zikir kudu make rasa supaya karasa kadituna jadi rumasa. Zikir kudu make rasa supaya karasa kadituna pamit make rasa kumaha? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Aya nu herang ngalewat ka mana jigna, ka mana jigna, di mana imahna, di mana imahna. Bahaya. Geus kawin atau acan, geus kawin. Ah, eta bahaya geus kitu. Ya. Tapi lamun make rasa, tuang oge lamun nganggo rasa, aya uyahna, bumbuna karaos. Hoyong nambi, leres. Hoyong nambi. Tapi lamun teu aya rasan, bujeng-bujeng nambah, bahkan nu aya ge moal sep. Itu zikir. Lamun zikir make rasa, karasa. Lamun teu make rasa, bujeng-bujeng hoyong nambah eta zikirna, bahkan 33 ge tunduh geus hayang luncat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Gara-gara gancang jadi banaloh kan itu nanti. Riweuh kan. Teu make rasa. Lamun tos make rasa, karasa zikirna ka dia nyentuh. Sehingga lamun geus karasa kana hate Bu, punten. Moal narima kecuali anu hade-hade. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah teh indah, menyukai keindahan. Moal nampi anu goreng-goreng teh moal. Sehingga lamun disogok, pilih ieu disogok moal narima sabab hatena bersih. Tapi lamun hatena tidak terjaga, dibere sekian. Dibere sekian. Oh bener asik. Mangkani hutang lo bakene. Aya doa hutang Bu supaya lalunas aya doana. Hoyong doana hoyong. Sok. Allahumma inni maksakeun mayar hutang. Laras Bu. Jadi sekali ini rumusna kumaha? Hatena ya sekali. La ilaha. Kepretan sia teh. Pasek teh. Ya. Punten pisan. 5 detik menentukan 5 tahun ke depan. Jadi mun hatena hati-hati dirasakeun teu enak kana hate. Ya. Pidana ge ku sekian, aduh 5 tahun orang menentukan karena 5 tahun eta. Jadi kedua hati-hati. Bari nyolok bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, betul. Dibimbing ku Allah. Ya Allah, bimbing abdi. Ya Allah, bimbing manah abdi. Ya Allah, bimbing panangan abdi. Bismillahirrahmanirrahim. Blas. Eta mah kumaha ibu mangga. Terus, Bu. Hati. Tuh. Iya hati teh keluar. Jadi nu katilu rumasa. Make rasa supaya karasa nu katilu rumasa. Ya Allah abdi rumasa lo seueur dosa, maka orang taubat ka Allah Subhanahu. Ya Allah abdi teh rumasa butuh kana ibadah, lain ibadah butuh ka abdi butuh ka Allah, lain Allah butuh ka abdi, betul? Sehingga Allah mah Bu, lamun sakabeh alam dunia manusia ibadah ka Allah, teu butuh Allah mah. Sadaya alam dunia teh maksiat ka Allah, terugi Allah mah. Urang nu butuh ka Allah Subhanahu. Langit ciptaan saha Bu? Bumi ciptaan saha Bu? Lamun orang alim diatur ku Allah, pek mangga pilih pilari jagat alam raya mana anu sanes ciptaan Allah Subhanahu. Ustaz aya abdi mah rek nyumput. Di mana nyumputna? Dina peti jeunan Mang Nana. Aya Mang Nana. Peti ciptaan saha? Ciptaan Mang Nana. Tina naon eta peti? Tina kayu. Kayu tina naon? Tina tangkal. Tangkal di mana tumbuhna? Dina tanah ciptaan saha? Betul? Abdi mah rek dina besi, telusuri kadituna besi al-hadid, aya besi tumbuhna dina taneuh batubara ciptaan. Tuh. Jadi lamun ayeuna urang masih aya di alam dunia, wayahna urang kedah tumut taat ka Allah Subhanahu.
Eta namanya hiji hati-hati. Itu ka jam sabaraha teh pangarsa? Janari. Siap. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Itu ka jam 10 kirang we nya. Sampai setengah 10 nya. Nah, sore kene. Abdi alhamdulillah nuju musim Rajaban ya seur uleman punya mudah-mudahan abdi sehat, Bu. Ya seur uleman teh seur amal. Lamun loba amal loba doa. Tapi memang ketang orang teh butuh doa tuh cuy. Karena duit wah nya urang dieu mah. Baingan Gusti kade acuh kade. Lamun loba doa kakarek loba dunia. Belum tentu loba duit. Katingalin aga wajahna ge loba hutang gitu. Ya cemimin. Ayat cemimin. Ya. Lanjut. Namanya takwa ayat 3 kan ya nembe hiji. Urang geredegeun. Jadi hati-hati teh Bu akhlak para nabi. Isra wal Mi'raj hati-hati pisan Nabi Muhammad. Nalika Nabi Muhammad asra bi abdihi lailam minal masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, cepat perjalanan Bu mengimami para anbiya. Keluar ti masjid Bu punten, ya hati-hatina Nabi. Nabi ku malaikat disodorkeun 2 gelas. Saur dina hiji qaul 3 gelas. 2 gelas nuka hiji eusina susu, gelas anu kadua eusina anggur, wain, arak. Saur Nabi saur malaikat milih. Wahai Nabi, pilih hiji atau 2. Nuka hiji maksudna teh susu atawa non arak. Maka Nabi Muhammad dengan tegas, abdi milih susu. Diminumlah eta susu, maka saur malaikat kumaha? Itu sudah menjadi fitrah manusia. Arak ditinggalkan. Jadi upami dina hiji riwayat 3, hiji susu, 2 arak, anu katilu cai tawar biasa. Maka Nabi Muhammad memilih susu. Maka Bu, orang Arab mah resepna kana susu. Nyusu deui. Maka di dieu ge upami bapak-bapak resep kana susu eta fitrahna manusia. Alhamdulillah. Yang geus kolot nyusu kene. Beres pangarsa? Hah? Tayanya. Ya. Kadaluarsa. Bu, hati-hati. Kan gitu disodorkan 2 pilihan. Nabi milih susu. Maka saur malaikat, betul pilihan engkau wahai Nabi. Tuh Nabi hati-hati. Maka orang hati-hati, milih segala macam segala wayah kedah hati-hati. Ulah segala bismillah heula ka Allah, bimbing abdi ya Allah ya Rahman. Betul? Da benten-benten pilihan mah wajar, betul? Salat oge Bu, salat oge ti awal niat tos benten. Aya anu niat nabi talafud, usolli salata subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi taala ma'muman lillahi. Aya anu teu talafud dina hate Allah diniatkeun. Aya bahkan nu teu niat sama sekali. Wudu tos ka masjid eta tos niat salat. Aya nu kitu. Tina niat oge tos benten. Angkat tangan tos benten. Allahu Akbar. Aya nu di dieu, aya nu hazwa udunaihi. Teu aya nu di dieu mah. Aya nu kieu Allah. Error eta berarti. Ngan 2 pilihanna, lurus dina bahu atawa dina daun telinga. Ia nyimpen pandanganna. Allahu Akbar aya di dieu, aya nu di luhur, aya nu di dieu, aya nu di dieu. Teu aya nu di handap mah. Harusnya di handap mah. Aya teu. Aya oge dina handapeun bujal di dieu tiasa mazhab yang Maliki. Aya nu kieu Allahu Akbar di dieu aya. Allahu Akbar gigireun teu apal. Ari maneh keur naon? Bukan salat. Tuh eta sabab teu terang. Dina salat oge tos benten-benten. Ayeuna dina pemilihan urang wajar benten-benten tapi urang kedah iman ka Allah bimbing hate ya Rob bimbing abdi pilih anu sae teu kenging gara-gara Alhamdulillah. Ya Allah. Kayak Bu punten nih Mas sanes
sanes sok tahu, sanes sok pintar, sanes naon punten pisan. Di akhirat orang bakal ditaros. Moal uget ieu suku jelema dina hadis keterangan gitu. Saencan ditaros 4 perkara. Naon nu kahiji? Hiji ditaros harta anjeun ti mana jeung kanggo naon bae. Sing lamun aya asup harta ti luar anu teu halal nah ditaros nya punten. Usini wa iyyakum bitaqwallah, orang sami-sami takwa ka Allah, orang sami-sami bersihan ku cara orang emut takwa sieun ka Allah Subhanahu. 2 orang geredegen syarat orang bahagia anu kaduanya eta wattabi'is sayyi'atal hasanata tamwa. Ikuti perbuatan nu goreng ke perbuatan nu sae. Di mana orang tos berbuat buruk, maka orang segera minta ampun ke Allah Subhanahu. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha. Ya Allah nu maha suci pasihan arto sapeti amin atuh Bu kanggo naik haji sesana kanggo kawin deh ngarsa itu sekali deh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah nu maha agung pasihan arto sakarung amin tuh kanggo modal ngawarung sesana kanggo saya mau dilanjutkan lah mau bener 2 taubatan nasuha ka Allah saur Allah wansari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Segeralah orang menuju ampunan Allah supaya Allah masihan ka urang surga anu luasna seluas langit sareng bumi. Istighfar ka Allah, lidah beristighfar ka Allah Subhanahu. Ya Allah hapunten dosa abdi teh ya Allah. Abdi teh dosa keneh lidah dosa ka suami. Mata dosa sering ningali anu awan-awan, capil sering ngadaokeun anu awan ya Rabb. Hapunten dosa abdi sadaya anu aya di dieu ya Allah sadayana. Hapunten dosa abdi sadaya ya Rabb. Ya Rahman hapunten dosa orang tua abdi sadaya. Ya Rahman ya Rahim bi rahmatika ya arhamar rahim. Tuh. Nu kadua eta taubatan nasuha ka Allah. Nu terakhir anu katilu nyaeta wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin berakhlak mulia. Eta yang bahagia tilu eta hiji takwa 2 taubat 3 akhlak mulia. Naon pun cakna akhlak mulia nyaeta nalika orang bisa ngalaksanakeun salat dengan khusyuk tertib bisa memahami makna tina salat. Punten salat teh pondasina 3 huruf shad lam ta. Salatun sehingga ditambahan ku alif jadi isim salatun. Jadi 4 huruf shad lam alif ta. Aya hartosna eta teh Bu. Shadna nyaeta sidqul qaul, benar ucapan sehingga jalma lamun salat anggeus salatna kudu bener ucap. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Salat yang mencegah tina perbuatan keji sareng kan kata-kata kotor teh perbuatan keji leres. Makana kedah dijaga lidah, betul? Masihan nami kamurang kalih termasuk hal anu sae muncul tina lidah. Abdi nganamian ieu murang kalih nami anu sae leres. Jadi nami teh kedah anu sae. Nami anu sae tina Al-Qur'an. Ustad putra abdi ge namina sae tina Al-Qur'an. Naon ceuk namina? Sae Toni Rojim. Allah.
Ayeuna zaman modern aya ece ibu-ibu nu ngaranan budakna ngaran modern naon ngaranna Siti Samsungia Xiaomi Alpipo iya heuh. Merek HP pake ngaran. Kadituna Honda, Yamaha, Toyota. Pasti ana minusai murang kali. Tuh hiji sodna sidqul qaul dijaga lisan. Dua layyinul qalbi jalminu salat hatena kedah tenang. Jadi lamun salat hatena masih kene adu belajar guling gasah henteu tenang berarti salatna teh acan beres. Layyinul qaul kan dina fikih as-salatu hiya zikru salat teh zikir. Mi'rajul mukminin dina Isra wal Mi'raj salat teh naikna seorang mukmin ka Allah. Nalika orang dibuka ku takbiratul ihram Allahu lidah teh kan kudu sae Allah nu maha besar atuh duit mah nomor sekian nalika tadi orang nyuhungkeun ka Allah ya Allah orang nyuhungkeun cai akhiratna orang hoyong sae ku Allah yakin di pasihan dunia Bu di pasihan dunia amin ya robbal nu katilu alif naon alif teh istiqomah. Jadi salat kudu istiqomah dina kasayan nu kaopat hurufna ta teh nyata tarkul maksiat ninggalkeun kagorengan anu kurang dilakukeun insya. Maka diakhiri penutup sebagai kajian atau napi ngaos dina wengi ieu urang kedah berakhlakul karimah diantarana nyata ngadirikeun salat di mana salatna bener, salatna khusyuk, insya Allah kadiri urang oge hati tenang, lisan terjaga, seluruh tubuh orang terjaga, maka nalika urang salat bener dibuka ku Allah teh. As-salatu imaduddin kan aya syariat, aya hakikat, aya ma'rifat, aya tarekatna kan? Syariat salat teh ilmu fikihna. Allahu Akbar dina ieu teh cangkangna. Jadi lamun urang masih utak-atik dina eta cangkangna. Gali dipase kana hakikatna. Naon hakikatna? Salat teh hakikatna zikir. Tapi punten ulangan saukur hakikat unggul, zikir kieu pas adan Allahu Akbar. Zikir kieu kenaon? Keur salat. Kan syariatna kedah diterapkeun, gerakan-gerakan ngana fikihna terapkeun, hakikatna terapkeun. Salat teh zikir, berarti zikir teh ingat emut ka Allah Subhanahu. Maka sholat mah setiap hari setiap waktu sholat. Ceuk nuju sholat emut ka Allah sehingga jauh tina kagorengan tuh. Maka Nabi mah seluruh hidupna dijaga ku Allah sabab seluruh hidupna sholat. Makanya maka saur Nabi kalimatna sallu kama ra'aitumuni usolli. Anjeun sholat seperti anjeun ningali kaula sholat. Sehingga disebutkeun as-shola inna sholata tanha anil fahsa wal munkar. Tah salat teh mencegah tina perbuatan keji dan mungkar. Salat nu kumaha? Syariatna dijalankeun, hakikatna dijalankeun. Zikir ka Allah emut ka Allah, nalika bibir bade berdusta, zikir ingat salat maka moal tah. Itu nyebutnya ma'rifatna kumaha? Apal kana salat. Oh, kieu geuning salat teh enak nyaman nganggo rasa teh rumasa. Tos dipanjang-panjang mah moal beres ieu teh bakal 3 jam 4 jam. Nya katingali di tukang cetini tos kikian. Kali dia cekar sih kesikian gitu kan. Jengkang. Mudah-mudahan kahar tos insya alhamdulillah astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah. Masa? Sareng doa na? Doa. Ayo. Sareng doa na langsung terbaik nu doa. Langsung. Astaghfirullah minal khataya al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا رب العالمين الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك سلامة في الدين
wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma afriq 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Rabbana, ya Allah, berkahi abdi sadaya, ya Allah. Kucurkeun rahmat Allah ka desa ieu ya Allah, ka kampung ieu, ka masjid ieu, masyarakatna ya Allah, pasieun rezeki anu melimpah berkah. Ya Allah, bersihkeun hati abdi ya Allah tina gejolak-gejolak hawa nafsu. Ya Allah, tebihkeun dina haram-haram. Ya Allah, luruskeun hati abdi, luluhkeun hati abdi ya Allah. Pasihkeun ka abdi sadaya pemimpin anu amanah ya Allah. Ulah gara-gara pedah karena artos, karena gelimpang, karena harta ya Allah, abdi jadi cilaka ya Rahman. Ya Allah, benarkeun hati abdi ya Allah, pikiran abdi ya Rahman. Pasihkeun kanggo abdi sadaya pemimpin anu jujur, anu amanah. Ya Allah, lindungi negara ieu Indonesia ieu jantan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri anu aman, negeri anu adil ya Rabb. Birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika. Ya Allah, anu terakhir, urang doakan para alim ulama supaya aranjeunana istiqomah di pasihan yuswa anu panjang tur barokah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihatin. Al-Fatihah.